Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Murid-murid ibu di kelas 3 kumaha damang tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda di semester 2 ieu. Sateu acan ibu kawitan pangajaran dina dinten ieu, ibu bade ngucapkeun minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir sinareng batin. Tah ayeuna urang kawitan pangajaran dinten ieu ku bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Materi anu ku urang ayeuna bakal dipelajari nyaeta pangajaran 8 dinu materi ngajaga kebersihan lingkungan. Nu sapertos kumaha wae ngajaga kebersihan lingkungan teh, yuk urang lajengkeun pangajaranana. Submateri dinu ngajaga lingkungan teh diantawisna nyaeta mikaweruh istilah lalampahan. Sekarang kita akan mempelajari submateri dari menjaga kebersihan lingkungan itu dengan mengetahui istilah lalampahan. Jadi yang dimaksud dengan lalampahan itu adalah melakukan suatu kegiatan. Contoh nomor 1, nyaba. Nyaba itu artinya datang ke hiji tempat atau mendatangi satu tempat. Bagaimana cara membuat kalimatnya? Dengan menggunakan kata nyaba, yaitu Mang Ija nu nyaba ka Bandung. Nomor 2, wisata. Wisata artinya sama dengan piknik. Kalimatna murid kelas 6 SD Lembang wisata ka Bali. Muka 3, Dharma wisata. Dharma wisata artinya jalan-jalan ka hiji tempat wisata. Kumaha kalimatna? Sadaya guru SD babakan sirna Dharma wisata ka Tangkuban Parahu. Tah ieu anu dimaksud ku istilah lalampahan. Salajengna anu kaopat aya karya wisata. Hartosna indit ka hiji objek pikeun menangkeun elmu. Contoh kalimatna, murid SD Sukabumi keur karya wisata ka Teropong Bentang Bosca di Bandung. Jadi, kalau karya wisata itu kita mendatangi suatu tempat itu bukan untuk bermain, tetapi untuk mencari ilmu ya. Contoh tempat karya wisata salah satunya ke Teropong Bintang atau ke museum seperti itu ya. Yuk urang lajengkeun ka nomor 5. Nomor 5 pelesir atanapi piknik. Mardi sakulawarga pelesir ka kebon teh Pangalengan. Begitu ya yang dimaksud dengan istilah lalampahan. Submateri salajengna nyaeta ragam hormat atanapi ragam bahasa hormat. Undak usuk basa Sunda nyaeta basa atawa tata krama bahasa, atau dalam menggunakan bahasa itu kita memakai aturan-aturan tertentu. Gurat badatna tata krama Sunda teh dibagi 3. Nu kahiji aya basa loma, nu kadua aya bahasa kersorangan, anu katilu aya bahasa hormat atanapi lemes. Bahasa loma biasana ngagunakeun bahasa anu sakedik kasar nya, biasana digunakeun kanggo ka batur anu sapantareun yang seumuran. Anu kadua bahasa kersorangan, yaitu bahasa untuk diri kita sendiri. Sedangkan yang ketiga bahasa hormat itu biasanya digunakan untuk orang yang lebih tua dari kita. Berikut adalah contoh kata yang menggunakan bahasa loma, hormat kersorangan jeung hormat kerbatur ya. Contoh abus atau asup itu bahasa loma ya, untuk teman sesama umur. Terus untuk diri sendiri lebet, untuk orang tua sama lebet. Terus bawa, bantun, candak. Datang, dongkap, sumping, gering, udur, teu damang,
Kalau bahasa lomanya indit, buat diri kita sendiri miyos, untuk orang tua angkat. Begitu seterusnya ya, yang dimaksud dengan bahasa loma, bahasa kersorangan, jeung bahasa kerbatur, ini adalah disebut ragam bahasa hormat. Anak-anakku sekalian, bagaimana sudah mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini? Tentunya semuanya sudah paham ya. Apabila masih ada yang belum mengerti, bisa diputar kembali videonya atau bisa bertanya langsung kepada Ibu. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.